Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kesehatan serta kanikmatan ka urang sadaya. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat, serta rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Sakumaha urang terang, kesehatan penting pisan, utamana di tengah-tengah pandemi ieu. Kesehatan sareng kebersihan merupakan kunci pikeun nyingkahan virus COVID. Pikeun ngajaga kesehatan, urang kedah nerapkeun pola hirup sehat. Pola hirup sehat kedah dipriorigeun sehingga stamina terus lumangsung serta nyegah arurang tina panyakit. Sababaraha pola hirup sehat anu kedah diperhatikeun nyaeta anu kahiji mamen. Mamen kedah dijaga supados teu nyebabkeun masalah kesehatan seperti masalah gizi atanapi obesitas. Anu kadua nyaeta olahraga. Olahraga merupakan kegiatan anu ngadukung kuat pola hirup sehat. Olahraga anu rutin bakal masihan manfaat anu alus kana kesehatan awak. Anu katilu nyaeta istirahat nu cekap. Istirahat nu cekap lantaran awak urang kedah waktos mulangkeun stamina anu bakal dipake deui kanggo kegiatan. Anu kaopat nyaeta kebersihan diri sareng lingkungan kedah salawasna dianggap. Contohna ngumbah pandangan anu rajin merupakan cara ngajaga awak dina pandemi ieu serta nerapkeun protokol kesehatan. Kitu oge penjelasan ringkas kuring ngeunaan gaya hirup sehat. Dimimitian ku hal-hal alit anu pinuh ku optimis, mudah-mudahan tiasa masihan manfaat ka sadayana. Mudah-mudahan arurang sadayana dipasieun kesehatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.